tina Kalapata Merah. Ulah sungkan bibilasan. Mangsa ayeuna urang pake taktik bertahan. Urang jagaan Gusti Jayarata. Sumuhun. Ayo syakeun tenaga pikiran. Kumpul sare. Berjuang wanita korban jiwa. Kumpul batut. Geus bersin deui wae mun diri ieu di pangalengan mah kuku we kelas pengen loba barudak terus naon berusaha pan aya loba barudak mah neudeun gitu dedication Nya. Geus bersin deui wae teh. Araleun merendah Atuh da ngariweukeun. Sasakan jadi takorang ngariweukeun. Ayo kumpul pasukan. Ayo kumpul. Mangakulan mah. Aya sahari. Katirisan merenya nemina kepegangan. Ayo kumpul.
kana alam di alam bola dituna hari singkil Alah. Ditunggu di dia kakak di tukang di si kurang ajar. Kalah are-are. Siap-siap perang ya. Ayo ini barang di petian nyimpen barang di petian dicana kapaki dulan berjuang mati Paris habis si HIP. kunaon apa kunaon Batuk. hah Batuk. udud atuh Batuk di tidak udut babas itu. terus dilandongan tajan apa batukna Geus. Kunaon-naon gitu cager. Wanu mati obat batuk kaina mah. terus dicobain ke korek api Banjalan dong eta ku korek. Ku korek api nya dikumahakeun. nyadurukeun di korona Eta teh cager. nya modal Sia kakolot teh belegu. Kemana karep sia teh? mereka mana ya Jawa mereka mana Rek ngungsi. ngungsi ke mana hari apa Panji teh perang urang teh. Urang ngungsi daripada urang jadi korban perang. ada nyapanya hari Sirma ke mana apa Sirma ke mana Iya. Deh, kunaon deh itu? Alah. naon apa Paninung maneh teh baheula ge maot. Ngaletak setrum. Aduh. Eta da pirajeunna atuh setrum diletak. Barokana kabel teh pais belut. Merenya. Diletak ku inung sia nepi ka cegang. nah itu hari apa temiluan ngaletak Atuh aing milu modal. Sia diurus ku saha? hanya mending diurus ke batur ya babongan tak ku apa mah mending dia we mending sarawi lu siapa Perubahan. Ulah kitu ja, ulah kitu. Ulah ara jeung subaha. nya jadi si mate maut ba hari maut teh naon ba Hari maot teh inung maneh teh di sana ku Allah. oh jadi alo bohong ka si mah Yes, siapa membanyit belegu. Lain alom aduhnya aing kadung tadi sakulakeun di kieu. Dengekeun ari Allah teh nu kagungan bumi, langit, sawarga, neraka katut panggeusina.
Jadi mah jadi sana kudu kagunganana kakasih nate Allah. Oke, coba. Nya. Kurang kalau atuh yuk. Rek naon? Nepungan si emak. Nita modal kai. Tapi nabina teuing. Aja debatan hirup jeung sarawaya mah. Nyapekeun batur hutang aja japeng ka Bang Emo. Tuh matamu. Ari apaan hutangna aya ujang kudu perjanjina. Kudu ngilu ngaliung. Keun bae jang daweuh. Pan ayeuna mah Bapak Bupati Bandung teh ngagolontorkeun dana pinjaman non bunga tiap RW. Tah eta keur memberantas Bang Emo. Berantas riba. Kanya pemerintah Kabupaten Bandung Bapak Dadang Supriyatna. Tiap RW lamun telepat 60 juta teh tanpa bunga ngadoman teh kudu mayar. Nya apa? Ba? Naon? Tiris apa? Yang di baju. Tong borosiain teu. Nya. Keur ke urang minta ka Bapak DS. Bapak Bupati Bandung. Urang minta ka Bang BJB. Nya atuh apa? Ba? Naon? Nanya wae teh. Ujang masuk sarana di teh malah kudu kieu teh. Sedih naon? Nya ujang masuk sarana di sok inget kasih emak teh kitu sok sedih. Teh ujang teh mah. Komo lamun ngadenge lagu ujang masuk segeruk keceuring apa? Kena sajadah teh baseuh we. Cai mata. Cai hujan. Cai mata, mau menyacai naon nanya wae tuh. Da kayina bolak-balik we. Eta dibalikeun we tutung apa? Bapak tok siapa? Nya. Pak, Naon? nya ngadenge lagu teh ujang masuk sarana di teh mah. Lagu naon? Lagu baheula mah geuning aya mah kerame baheula mah laguna teh lagu anak jalantah teh geuning apa? Anak jalanan dah. Anu dilagukeunana koneksian geuningan. Kustian goblok neneksian. Apa baheula neneksian masih teh. Cininit. Anu baterena teh lubrep di. Bae da budak. Nah apa lagu nu kumaha? Mane apa lagu eta anak jalanan? Ya apa atuh mah seeutik kita ujang diajar nyanyi. Kasaha? Apa Isme? Kumaha laguna teh? Lagukeun ku apanya we nyanyi apa? Makasih. Kesangka maneh bager lah. Tunggu nama deh atuh. Oh ya nuhun abdi punten ya banyak. Siap, lagu teh kumaha teh? Oke gede apa? Terus teh. Epek. Segala wae sih diomongkeun. Ngomong wae sih teh. Pernaon dibere sumut teh ngomong. Coba eta kakolot. Cok. Sia teh budak teh meuni kieu. Yang kolot teh meuni kieu. Tuh nasi goreng kumaha nu ngadidikna. Batak cing bener ngadidik budak teh. Yes, teh. Jauh ka lagu. Saya atau apa punten nukeun didiknya muga sukses apa? Amin. Jeung beda mah kuring teh budak jalanan. Apa ya japati kana rebruk apa? Lain aja pati ke Malaysia. Ngarojong reus. Gawe ukur ngamen dina kendaraan. Sebenarnya teh ngarasana laksa buku hirup raga taya bapa teh apa dirupa. Yang baik duka di mana?
Mana goblok tuh. Weh, dah. Hebat mana dia. Disangka ke direkam babanya. Di mana Abah? Pabrik tahu. Eta kan beda lagu itu tengenaan tapi ningung kain teh. Ningung anak berapa mana? Bagi jeung bapak dapat lupa. Pan bapak sia kain. Nyarek lupa apa lupa kumaha pati baheula nepi kaina can pernah bawa tapi dia bawa Abah pabrok. Nah, So Abah malika ka tuh. Nah, so malika ka jatuh. So, abi kan itu kami Abah tuh. Mana bawa Abah? So, kami mencuri enggak bawa Abah tuh bogotan bener. Tuh, kadia teh aya wonten teh kali Abah wo tuh. Ka mana-mana ge wo tuh, kadia wo tuh. Tuh, kemana si Abah wo tuh? So, mana Abah? Siapa Abah? Abah! Aduh, kenapa si Mama mau enak Abah mau? aya di Di mana? eta urus sia puter. Tawa-tawa we. Oh, ada bapaknya beri. So, mana Abah tuh? Abah. Di mana wae atuh are babatok sih. Teu benar kitu jaga kolot teh. Lain abah mah eta kinangan maneh ngalagu jangan. Sing nyanyi lain bisa. Atau bisa banget segitu-gituan nih, udah nyanyi teh bah, teh nggak bakal anak 3 tahun. Ari maneh umur 1,5 tahun. nah, Udah mah kerja jero kandungan ke dari nyanyi apa? Dari jero kandungan kayak mie kayak selalu. Kayak organ ada apa mau apa? Rame di jero tehnya, ada wonten tukang cuanki di jero teh. Sebelah mah dia. ai maneh apa lagu nu aya nu keraba ini? Lagu teh Mang Sulaitino teh. Lang layangan. Siapa di mah? Hijau. Layangan. Lain gitu aja. Lagu lang layangan di Mang Sulaini. Oh nya. Lang layangan. Lain aja kita main manis goblok. Mau dari mana mah? Jo. Minta kesurupan atuh. Nabi we. Itu lang layangan nu pegat kepakan di langit lemplang asin omongan nah terkeonta diri ngalayan daya pamuntangan salira ayeuna di langit salira salira ayeuna di mana udah sangka bapak aing rada gelo Aja. Goblok. Ya, pada rubuh sudah ya. Sanajan lulunggu kene Ya atuh. moal pedot-pedot ka sumangedan mah ayo. Sumanget berjuang nama tuh. Untung aya kaburu kene make eyelash.
Lain sempat. Da sagala rupa oge perang oge kudu cantik. Weh, tentu atuh. Kudu molek. Betul. Ya kumpul sadaya. Mangga kulan, mangga. Yumatur urang kasentuh alam milari cai duhera Naon deuleu? Gedeg. Naon gedeg? Nu bieu. Nu kumaha? Siapa? Ngalamun meureun. Deuleu atuh. Isu-isu kene. Ih, bisi sore mapae. Mending ayeuna. Ngeunaheun deuleu. Aslina siapa? Belak. Pirakot ka kapita. Era loba jelema. Akan bae. Urang-urang batur-batur. Edik moal. Bunga siapa? Tidak teh siapa sugan daek atawa kumaha. Bisi ruwet hate. Mecengar. Sekali cobaan geura sok. Jago mun teu deuyeuh sok sok. Asli sok. Jika aya ngasa aduy. Nya ngeunaheun keur sia jika teh. Aduh goblok. Gageleun deui sia. Dah gini. Alah, nuhun hamba Allah. Kabina-bina deui teh deungeur teh sia mah. Latihan ke goblok Aduh. Sugar dan make rek mere domba ieu. Aduh, itu saha cenah tuh. semua ayat bisa adik ampun dosa sama Ngahatur ke siapa pangabatos? Diterima. Aya nyaho? Menikah gagu kukumis na sia. Diuk. Siap? Syakir? Si Aji kita kumis segede tai. Nategap pangurus sede. Nyata lagi? Diuk. Di mana diuknya? Di tukang. salah keluarga negara kia-kia Ngahatur ke siapa bakal Aji sia. Diterima. Aya naon? Na Aisyah kawas nu boga masalah jeung dewek. Lain menolong tentara. Tentara kudu pedas bugala. Kidu. Kudu tegas. Diuk. Siap dah. Woi, Aji Resya, setan kumaha mun burak jantung aing setan jadi. Nah, atunya. Cager. Muju. Sakirana geus teu kaumuran. Sakirana geus manula ngajedog we di imah. Hai kitu. Eta huis takar kitu Aji. Lain huis belici ieu mah. Megaul. Huis mah huis we sia. Cager! Setan sia.
Matak Maju aing rawas lu. Matak sawah di pengobrolnya. Alah eta kumis lamun dijieunkeun target wae. Target sasaran mah teu pas di beudieu wae. Geus babaturan teh. Babaturan siap dah. Mulu Satria Perwira. Damang buju. Mana sih? Aing dudungan sia. Aya naon? Diuk. Ingkang samyan nalaka satengahing marga satengahing marga Sedang tentam tamakot putahang kot puta. Simpatisan para Kurawa merbayaksa dinu cadas anu ngampar. Ngan di kakawedaling lisan. Bagia dulur-dulur anu jauh baraya anu datang anu geus nyaosan kana pangangkir kula. Batur mga golotrok siya mga war-war. Dinalak-lakan beleguk hese. Nah, pan sidik ay makahalangan ku huntu. Oh, paingan atuh waos. Atuna sia teh lain ka dokter gigi sidik. Mung sindi ala koropokna. Nah, si kurang ajar. Kumaha ya teh? Ya teh kumaha? Ya. Pancen ti Gusti Pati Sang Kuning. Sumohon kumaha. Anu janten panglima perang dina mangsa ayeuna. Tumali dina mangsa kamari teh yen kedalisana Arjuna bakal ngalapati ngalanyawa metik pati nu ngaran Jayarata. Sateu acanana panon poe surup. Gitu. Tapi lamun panon poe surup Jayarata masih kene hirup, yakin Arjuna bakal labuh kana Poncaka, labuh tina Poncaka. Bunuh diri. Oh gitu? Tah. Sedengkeun ieu teh perang teh Pandawa jeung Kurawa. Ayeuna nu disebut Pandawa teh jelema 5 lalaki wungkul. Ya, eta teh. Eta teh Pandawa teh jelema 5 lalaki wungkul. Lamun jelema 5 awewe hungkul, Pandawi eta mah. Panawi. Ya mun jelema 5 mau minta rokok kan hajat panayagan nu kitu teh. Jigana mah. Jadi lamun kaala hiji Arjuna yakin Pandawa disebutkeun eleh kalayan Kurawa bakal disebut empang meunangna. Wah, beres. Jadi sistem bertahan urang salaria. Taku kituna Jayarata teh cenah katambah-tambah ongkoh sabagian ti pihak prajurit teh geus aya loba anu didangdanan saperti wujud jeung mahkotana Jayarata. Oh, gitu. Sangkan bisa mengparkeun paninggalina si Arjuna. Oh, laras. Da sidik Jayarata mah nyata dilapis ku pasukan tameng wajah nu katelah ku tarungu. Ya Gusti. Beres. Ayo. Omat si kepedang tamsir gadabini Chandra Syapana limpung pakarang ulah tinggalin. Wayana siage siap. Si Ajing cetan cete. Meni. Apan bedas atuh. Kena waktuna sia mah. Benar gitu. Sia mah kitu. Aya di pinggir pakalangan bedas sia mah aya di tengah-tengah ngahep-hep. Aina elap gandeng sia mah dikiran teu. Besok kita teu dah. Siap bos ah.
Ayo, pada. Ayo. Tarompet perang Bratayuda parantos ditiu. Surat hambal-hambalan pot di pihak Kurawa pot di pihak Panawa. Dua nana ngacungkeun pakarang boh leungeun jeung sajabana. Nawiskeun pati jiwa raga heh nyawa nu dipalar kaslametan jeung kamardekaan bangsa. Itu jaring carita. Jaring carita. Surak hambal-hambalan tarompet perang Bratayuda dari Kewitan. Alatnya batur. Tarompet ditiup. Panawa hidup. Pandawa. Ayo Panawa. Ayo pasukan Panawa, ayo maju. Hidup Panawa. Hidup Pandawa, hidup. Pandawa hidup, Pandawa. Pasukan kuda. Pasukan kuda, pasukan kuda. Maju. Hidup Kurawa, hidup. Maju. Hidup Tumanggung Jayadrata. Jayadrata hidup. Ayo
Pandawa pasukan kuda maju. Ayo. Hidup Pandawa hidup. Ikhlas
jeung pihak Pandawa. Dah. Atuh ya Kresna anu ngusiran Arjuna penenging Pandawa. Salureun kareta Arjuna bade mentangkeun panah anu ngawitan. Raka Batara mangga ieu. Kawajiban Senopati ka hiji pinten pikeun mentangkeun panah nu ngawitan. Geura laksanakeun ieu. Timbalan Raka Batara Jayarata utang pati Perpati hutang wirang kekawirang. Orana ingkang bakal mutusakeun jiwa raga handika kajaba pusaka ku kaula. Sangkuni geura tadah panah kaula kuranggan. Mangkehing bakal disambut tening panas Sangkuni anu kiwari parantos di salureun karet. Arjuna mangsa ayeuna siapa ragat nyawa teh? Hah? Hujan ge aya orotna, moal ngengken masalah wawasen najan aing kolot oge rasakeun dibalas ku aing sia. Dipadan. Ya. Panah Arjuna Lan panas Sangkuni parantosna blesat kawang-awang. Inggih. Meulah mega tuanana nyuruh kawang-awang mangkehing bakal diadu nimulkeun kuluduk ruruntuyan gledeg rentetan dipersaksi ku para sangat juata parluman ten bayar-bayar. Perang Bratayuda dinten kasalapan di kawitan kaya Punten mirna murah. Mik murah ieu. Murah. dalam tukang Teu profesional pisannya. Bayar ada pamurahna. Di pihak mana maneh Pandawa? Pandawa. Begang gitu di Pandawa. Kurang gigi. Kurawa atuh montok kieu tingali naon montok kieu duit haram. Nyawa di mana anjing duit haram? Dina detik ieu dina poe ieu paragat nyawa si anjeun. Da ngaranna ge perang. Mun teu maehan meureun dipaehan. Bijak tauhid. Hap. Halus euy orangna. Cing.
dilagukeun bisa tuh coba. Lagu naon bet teh? Domba kuri. Domba kuri. Ayo siap. Sapira. Mata aing mung genut teh kitu gampang paeh. Maju! Ayo maju! Maju! Hai! Di pihak mana? Oh, nah, mau kecingnya ke pihak mana? Hai! Di pihak mana? Oh, nah, mau kecingnya ke pihak mana? Beda seragam mau geus beda meureun. Bisi di Karawang siapa? Di Bandung. Sakur jelema anu ngasongkeun pedang bari jeung rek duge jangga ngadung hati musuh satu kabiutan. Ngarti sia. Modar sia maju. Hidup Pandawa! Hidup Pandawa hidup! Maju! Kurang ajar siapa nanti pihak Pandawanya. Ya belum sih pada harapan mah. Yang mana deh yang gelut. Kurang ajar sangaran. Naon? Sangaran. Sia terek perang rek Yesus. Perang nanya ngaran lain naon bisi maneh paeh aing gampang jalbarkeunana. Gapi. Ngaran aing heuh Jumri. Aduh, Jumri. Nah, make gumujeng. Wah iya goblok aya tentara ngaranna Jumri. Tentara mah kudu alus atuh. Peri, Anton, Yoga Suara, Eta Batara, Sep Dadan. Pakai Sep tadi waktu. Pangalus nama eta. Spesial. Naon ieu Jumri? Kabatur nyebut goreng ngaran maneh alus. Saha? Uju. Goblok kalau sekena Jumri sajeng ujung jeung saeutik. Kurang ajar modal sabuyeup. Setan. Eta teh bedog goblok. Teu walah gua sia. Tapi udah teuing. Ye pan ieu teh perang. Aras teh. Boboroan tuh. Wis selamat. Kurang ajar. Wes. Karasa Jumri. Bodog aing teh silenya atuh. Menang asah 3 bulan teu reuneun. Oh, atuh ke. Nepi ka beak. Eta belakar kene. Hah? Eta belakar kene. Meuli nu anyar goblok atuh. Nah. Asah menjeuh baju sia.
dia mah Kurawa eleh. Jauh sia. Mua kabelah ditu sin pae ah. Dia we aing mah. Kang Jumri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kang Jumri, Allahu Akbar Kang Jumri. Ternyangka penuh umur Kang Jumri. Paingan isuk-isuk makanya ngaya make micido. Kang Jumri, Gusti Nu Agung awas tenang Kang Jumri, tenang. Mudah-mudahan aya dina kanikmatan bubuh pangeran Kang Jumri. Aya dina surgana Allah Kang Jumri. Tenang Kang Jumri di akhirat pamajikan bade kawin ku aing tenang. Wes, wapes dia. Ya para. Wes, boy. Oga cek saha belah dinya nu biru eleh wae. Belah dia tempo nu beureum eleh goblok. Sia mah nyekel kana tetekon kitu tah. Awas reret atuh. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang Kang. Gusti nepi ka ketir ge di pangperangan ye. Datang tos. Abong dina pangperangan kabeh jadi algojo tadi payahan bakal maehan. Nya atuh lagi. Heeh. Tah rugina kieu perang teh leuweuh nu untung. Teu teu aya nu untung. Perang mah nu meunang. Jadi naon? Jadi ruhai nu eleh jadi lebu. Nu matak mudah-mudahan perang dengan syukur syakieu nya dina wayang wungkul. Iya atuh. Urang mah manusia bangsa manusia ulah kalah mah di perang dulur jeung baraya. Barara ieu teh. Kas kurajah pamunahnya. Iya. Lainna naon dapan wayang mangagamarkeun deuleu euy. Perjuangan kolot baheula ieu nagara merdeka lain menang hadiah ti kaum penjajah. Sanes atuh. Negara merdeka lain menang pamere teu nu ngarannya. Sanes. Tapi negara merdeka menang hese capek susah payah pahit ketir lara balangsak ditebus ku jiwa jeung raga. Para karuhun urang baheula anu mati di medan jurid perlaya di medan Dandalaga, hancur di medan tempur toh pati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kaslametan jeung kamardikaan bangsa. Nya tapi kita maraneh mah bagja deuleu. Bagjana kumaha? Paeh dina pangperangan. Mati di medan jurid pelaya di medan Dandalaga bakal aya guareun anak kincu urang bakal datang bakal natrat jadi sejarah. Pahlawan disebutna dulu. Ngabela negara jeung bangsa mah. Mati syahid mati fisabilillah. Jeung tibatan urang ayeuna paeh dina golodog batur alatan ngaheurian pamajikan batur. Konyol atuh akan. Pada disebutan ge mati konyol. Ya. Nya eta. Gusti tah kieu aing hororeamna jadi tentara teh. Nah maka harap. Tempo kieu deui hororeamna teh. Tempo perang na. Lamun tanggal 1 dae. Tempo kajihan na. Kajihan gulung si teh. Gusti nu agung. Ba ieu nya euy. Sing horeng bangke jelema mah geus kieu geus eueuh hargaanna deui. Hargaan keneh bangke pedak di pasar. Bisa dibeli, bisa didahar. Nya. Sing horeng jelema mah jasa dulu jah. Nya. Jasa jelema mah deuleu mata panghade-hadena jelema teh jelema anu aya guna tur mangpaatna demi kapentingan balarea. Teu. Nya. Laras. Model ayeuna ceuk urang tah ceuk Panawa ieu teh pahlawan. Ya, buat teh jeung Paturapan ieu teh musuh. Pon kitu deui ieu di Kurawa. Laras. Cek urang ieu teh musuh tapi cek Kurawa mah ieu teh pahlawan. Matak gumantung kana sudut pandang ti mana. Nya. Laras eta. Da ulah waka nyalahkeun heula ka batur teh. Ulah waka nyalahkeun ka batur teh. Ulah gampang monis, ulah ngahakiman wae ka batur. Da batur teh boga pamikiran sewang-sewangan.
batur boga pendapat sewang-sewangan nya sudut pandang anu beda buuk sarua hideung pan pikiran mah beda-beda Beda atuh nu mata kurang kudu ngahargaan kana pendapat jama anu lian ulah ngahakiman ka batur teh nya kitu ngadoktrin nya dawa tugas manusia pikeun ngahakiman batur eueuh teu aya tugasna manusia mah pikeun ngahakiman diri pribadi agama turuna ka manusia teh pikeun ngomean akhlak urang akhlak pribadi akhlak pribadi da ka batur mangan saukur nepikeun nya ari hukumna nepikeun digugu syukur teu digugu hate ulah pipilueun ulah pipilueun ame ulah pipilueun ato da taufik jeung hidayah malen hak prerogatif jelema ai taufik jeung hidayah mah eta hak prerogatifna numur beng alam ulalu halo kayaknya make nyarekan batur ieu mah beda saeutik pamadegan bid'ah kafir beda saeutik keyakinan kafir amit dolalah gampang ngakafirkeun gampang ngadorakakeun ka batur nya ada centang tuh urang hirup di dunia dulu can karuhan lah Plan gede sia mung ka dieu lain ditah ka dieu teh batur teh dina tempat anu ngeunaheun kalakan nepang perangan nepok goyang getih kitu sararodi teuing karena lagi perang lamun yang ngeunak itu piknik tong ka dieu teh Cibolang kan itu. woi berendam di Cibolang Cibolang heeh alah euy ngagoloh-gor getih na tina beuheung ding eta oh da ulah kitu deui euy nya tanu matak tadi harita waktu harita ning waktu ketok palu Bartayuda pan kuring dibere seragam perang bener bejakeun we leungit cek kuring teh tak desudi kieuna oh jangan kitu lah tapi sanajan pangkat RT acan urang teh kitu aing ngabela negara jeung bangsa mah kewajiban deuleu nya larasa gitu loyalitas kebangsaan ditingkatkeun nya sanajan urang teh RT acan deuleu gitu deuleu silain teh kudu kewajiban aya nu sakuduna mah carita anjing teori teh kitu aya miwarang ka batur kudu kitu aya sorangan naon gawe tempat-tempat kitu we kadang-kadang cuan ki ngadoa manya ngadoa nepi ka nambah cuan kina ngadoa lilati masuk lapar si juring aya we efekna aing mah lapar deuleu lain ieu kumahakeun ku urang sareaan padurang mah ieu tah ieu teh kedua kumaha dewek teh jadi ieu non teh tukang kubur-kuburkeun ieu prajurit kamari opoho nu hirup kene dikubur bae atuna mari akang atuh khawatir ampun ieu mah urang kumaha tuh urang saliangkeun ka dinya apana kadinya tah belah mana kadinya ka tengah ieu nya anu ieu mah urang asupkeun deui kana kota sia mangeuna ka Karajo jeung ngeusan aing mah lila kene alah dibabaetkeun mangkaning karek ngejar ngecet teh eta teh bae perjuangan dina seni teh kieu atuh tah satrik simpen tah kieu jadi apik teuing kitu teh ame awet 2 tahunan lumayan tukang ngecet mah payu alah bener da kudu kitu nya konsekuensi di napang perangan mah nya nya atuh da walak kitu lho si Garen ka mana ieu reng